tuh Allah kumaha cenah kiai ngepaskeun anak atuh dikira-kira bae Pak ieu mah Pak Eko moal hayang pas moal bener Allah anu kieu usah takbir sangeunang wah dong lebih moncel wah aku jalan udah kalau bendera hai kalau bendera sekarang kalau bendera pada sama-sama berat udah bom iya nak yang hadapan Allah ala wara wassalatu wassalamu ala sayyidil baraya wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa wa qala fi ayatin ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha wa qala an-nabiyyu Muhammad inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal wa qala al-ulama inna Allah ta'ala qad akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil isra wal mi'raj sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya anu haladir bumi ieu jaga di poe kiamat singgenging syafaat. Al-mukarramun wal muhtaramun, para sepuh, para pinusepuh, para kiai, para ustad nusami halaladir nampak di payunan urang sadaya. Wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Babay, al-mukarram al-ustad Turmudi, oge sarang para ustad anu sanesna berikut kori anu di daerah Bojong nombe macakeun ayat suci Al-Qur'an urang daroakeun ku sadayana guru-guru urang kiai-kiai urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin panjang yuswa anu barokah. Aparat pejabat pemerintah setempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran urang doakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur singkarengi hidayah taufik ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ciri betah hirup di alam dunia asana kamari keneh bulan Rajab ieu geus nyampe bulan Rajab deui. Syariat umur dipanjangkeun, hakikat kontrak umur dikurangan. Leres gitu. Numawi alhamdulillah syukur ka Gusti urang panggih deui jeung bulan Rajab.
Bulan Rajab salah satu bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah di antara nu 12 bulan. Dina Al-Qur'an aya 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah. Minha arba'atun hurum. 4 bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah nu kahiji bulan Dzulqa'dah. Anu biasa disebut ku urang dia bulan Hapit. Nu kadua bulan Dzulhijjah biasa disebut ku urang dia urang Bama bulan haji. Nu katilu bulan Muharram, nu kaopat bulan Rajab. Maka di bulan Rajab aya hiji peristiwa sampai diabadikan ku Allah dina Al-Qur'an, ialah kejadian Isra Mi'raj bertepatan malam tanggal 27 Rajab. Maka dina saat ieu masyarakat kampung Nawi Bama karya mukti ngayakeun peringatan Rajaban, moga-moga tasyakuranana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dina bulan Rajab aya hiji kejadian anu sangat pohara. Maka disebutna Rajab bulan munfarid, mencil tinu sejen. Bahkan dina bulan Rajab aya faidah amalan wiridan anu tertentu. Di antarana aya istighfar khusus di bulan Rajab. Atau sareng ibu-ibu anu geus serang moga-moga singa jadikeun lazim faedah. Anu teu acan terang moga-moga singa jadikeun faedah. Amin. Sehingga dicaritakeun aya istighfar khusus di bulan Rajab. Ieu istighfarna mun bisa bawa balik ku urang ka imah dipake amalan mangpang mengpeung aya kene bulan Rajabna. Sok turutan kuring ku kabehannya. Ulah ge imah geus bisa ieu. Rabbin firli warhamni wa tub alayya. Rabbin firli warhamni wa tub alayya. Apal? Coba ya. Nah, lewat burni sagara belah mana ya? Dekat tahiyat mereka. Wa tub alay sabaraha kali cenah eta kiai dibacana 70 kali to salat. Salama di bulan, bahkan diceritakan di negara Yaman. Cek hiji kawan mah di negara Dimisko aya hiji jalma, eta jalma sok dawam kulhu. Dawam kulhu tiap tos salat di bulan Rajab 11 kali. Tujuan naon jika diceritakan faedah bulan Rajab tadi. Tujuan manehna eta takdim, takrim, ngagungkeun kana bulan Rajab. Tiap-tiap tos salat maca kulhu 11. Loba apa saeutik? Saeutiknya. Begitu manehna memeh maot wasiat ka anakna. Cek indukna kieu, cek lamun emak maot, emak wayahna bungkus ku kain kapan nu geus heubeul. Ulah nu anyar, emak embung. Oh mohon mah. Begitu gancang carita indungna maot. Para hadirin wal hadirat. Begitu maot anakna berpikir, cek manehna lamun indung aing dibungkus ku kain kapan anu geus heubeul, pasti kadeurna goreng aing mun teu diomongkeun ku tatangga. Cenah dia teu kira-kira ka indung cenah meureun. Kalau ka uji-ujian bungkus boeh, bungkus indung ku boeh bage kuat boeh nu heubeul, lain boeh anu anyar. Akhirna eta indungna dibungkus ku anakna ku boeh anu anyar. Berarti teu ngalaksanakeun wasiat indung. Begitu tos beres dikubur indungna, penting harita keneh ngimpi. Cek indungna kunaon, aceng teu ngadenge kana wasiat emak. Pancet emak ge emak bungkus ku boeh anu heubeul ulah anu anyar. Gurinjal hudang cerik isuk-isuk manehna langsung berangkat ka kuburan indungna. Maksudna rek ngagali kuburan indungna. Langsung digali deui eta kuburan ku anakna. Begitu sampai kana tanah anu terakhir, biasa ka kuburan ditingali mayit indungna teu aya.
anakna ceri. Masya Allah, begitu ceri ayah hatib suara tanpa rupa. Cek eta suara tanpa rupa kieu, hei manusia, apakah anjeun teu nyaho indung anjeun teh kuari eueuh di tempatna? Tah lantaran indung anjeun mah dawam tiap bulan Rajab ngadawamkeun maca kulhu 11 kali, tujuan anak ngagungkeun bulan Rajab, maka jalma nu maca kulhu 11 kali di bulan Rajab, tujuan ngagungkeun ke bulan Rajab, di alam kuburna moal nyorangan. Udah cukup wamil belum baca kulhu. Masya Allah. Ternyata hadirin, jalma tukang mudawin kulhu di bulan Rajab, tukang ngadawamkeun kulhu di bulan 11, pamelamun leuwih. Ternyata di alam kubur moal nyorangan. Mantap eta di kuburan direhe teh naon rah. Wow, wih. Cek saha di kuburan rehe. Rame komo lamun jalma soleh. Begitu jalma soleh, masya Allah berus asup ke liang kubur. Memeh mungkar nakir datang, malaikat rahmat geus ngajaga. Cek malaikat rahmat, tenang, kami nu bakal ngajawab. Begitu eta hadirin wal hadirat maut orang soleh, Rabbana Karim. Begitu ditanya ke malaikat, amar rabbuka, sholat najawab Allahu Rabbi. Wa ma nabiyuka, bacaan maca sholawat nak kerja alam dunia jawab wa Muhammadun nabiyyi. Wa ma kiblatuka, maka ganjaran ngaji nak tiap minggu ngajawab wal ka'batu kiblati. Wa ma imamuka, maka tadarus maca Quran ke waktu dalam dunia jawab wal Qur'anu imami. Masya Allah. Torojo dararatang amal soleh siksa hareh. Mun eta jalma soleh, maitna lalaki, mun awewe solihah, nyagelis, nyaseungit, eta ganjaran teh dararatang. Lamun lalaki nya kasep, nyaseungit saha anjeun, ulah teh maca salawat anjeun baheula. Ari anjeun saha meniruhai, aing mah neon masjid. Pan masjid baheula lampuan ku dia dibelikeun. Ieu. Ari dia saja meniruhai kieu, aing mah granit. Ari kumane saja naik kasep makasekan peuleuk, aing mah semen ulah ngomong. Kabeh ngararong. Tempat saya atuh modal bae teh heulangna. Bisi pajakeun kiai bohong. Naumatal arus. Hai orang soleh, cek Gusti Allah. Tidurlah kamu bagaikan tidurnya pengantin baru popon mira. Eueuh deui pangeunah-ngeunahna pang pelem-pelemna pangantin anyar. Pangantin anyar teh apa? Oh, sepribet anyar kene. Kamar sarareungit. Bener teu? Siang kembang melati. Mitoha ngahormat, adi ipar ngahormat. Tetangga ngahormat kene. Waduh, bojor pamajikan ampul-ampulan. Pokona ngeunah deui. Maka disebut pangantin baru berbulan madu. Kali tuna bertahun racun. Rabbana Karim, masya Allah. Itu lamun orang soleh. Allah hadirin. Enggak, cicing baik terus di Allah. Tapi lamun jalma dorakman. Efeknya lebih ke bangsa. Efek. Tapi lamun jalma dorakman sholat tebegi, ngaji tedaek, kerja bakti tedaek, maca Quran tebegi, maca sholawat ayat petir doang kuricat Allah bahasa mana? Blues bebae. Pertama nu ngancam tanah. Lain malaikat tanah heula. Cerita negara ka dia kesrek. Di bareto jurig kue ditungguan anjing rabi dia cek tanah. Bangsat dia di dunia hirup di tonggong aing, dia melak pare di tonggong aing, dia boga bangunan di tonggong aing, melak cau di tonggong aing, newak laut dia disusukan di laut eta tetap di tonggong aing cek bumi. Tapi dia waduh ibadah tebeki ngaji tedaik bangsat digencet ya kuai Rabbana Karim. Kodol makhluk Allahnya bau nya hangit nya congehan. Saja dia nya bau eta amal goreng jawab atuh pugu saja aing. Luwih keren maneh. Aing teh teu salat dia baheula.
aing teh teu ngaji dia baheula, aing teh baheula hasud dia, aing teh mitnah dia, aing teh ngomongkeun dia baheula, aing teh zina dia, aing teh judi dia, aing teh maling dia, aing teh korupsi dia. Dia paeh can kamu tobat ka Gusti Allah, aing diutus wari kita nyiksa dia sampai poe kiamat. Wal iyadu billah. Mantang mengpun aya keneh sesa umur jadikeun ucap jeung lengkah sing jadi amal ibadah. Amin. Ya Bapak. Iyalah di bulan Rajab loba jasa pahala-pahala. Komo lamun nu puasa jelema puasa tanggal 1 jampura dosa 3 tahunan bung. Siapa yang nanya ulang aja kamari parwasa ayo ibu-ibu serta rajin, ibu-ibu nu puasa ngaco ngaco nu puasa itu bohong salaki nak kawin deui kan tarurun deui. Bapak-bapak puasa nu puasa aya nu henteu loba. Jadikeun Rajab ieu teh Rajab terakhir bisi Rajab hareup mah teu urang teu panggih deui atuh. Mangpang meungpeung ayeuna aya. Aya keneh Pak tanggal 5 karena tanggal 6 ieu teh. Lembok tanggal 5 lembok, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ending Selasa. Puasa. Lagi bae pan masyarakat lagi bapak yang ngomong kieu. Coba dak tanya cenah kiai puasa tah henteu ditolong. Kita sepalikeun kitu tah kiai pinengkeun manehna. Coba tanya cenah teh Jamal puasa tah henteu. Di bapak ditanya puasa teh kami mah ulah ditanya kami mah kiai. Macam-macam. Lain cenah bisi kieu doang. Nitahan be ka batur puasa-puasa aya kumaha henteu eta mah calo ngaranna Jakarta aya naik henteu nu kitu ngaranna cenah eta Kiai Oktober Februari mawa obor nincak tai enak aya mangadekeun kitu meuning keneh mawa obor nincak tai sakali rugina ulah macam-macam peliye waduh dadak we disorot serot waduh TA1 nanti satu langsung kumbah rugina sabaraha kali sakali jajal jelema teu mau obor peliye waduh nah tidak kebayang waduh aing teu boga baterai mana eueuh obor waduh aing hayu ome-ome pan hate mah penasaran hate itu jenderal seluruh anggota badan kumaha cek hate lengan atuh coba dia ulah ngajedog bae cokot langsung dicopot set sabaraha kali taruh iki benaon sih kumaha cek hate irung pandian boga congor ambean waduh nempel waduh korek TA1 akhirna ruga peragap neangan cai ai jeger nabrak pager imah mitoha ngajungkel men sabar kali rugi obat udah coba jelema mau obor jeung teu mau obor belum macam-macam kan teman dari kiai we nu ngedul atuh lu omong kumaha kami teh gitu mati bela diri kayak baik gitu puasa malahan teman-teman aya nu ngomongkeun ustaz eta mah cenah eueuh hadis dhaif ulah macam-macam ngomong doa dhaif kumaha babuknieun henteu eta hadis dhaif min haitsus sanad tina sanad amma min haitsul mutun amma min haitsul matni fa kulluha sahihatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadis mah dhaif teh min sanad tina sanadna adapun lapan hadisna itu di Rasul moal aya nu bisa nyin hadis kecuali Rasul itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Geus teuing bapak boing ieu teu jadi masalah. Para jamaah mah kurang puasa bae geus. Isukan puasa moal. Insya terus ternyata atuh bae isuk bae. Kula tadi tidak ada aku kiba bae. Tuang heula cenah haji. Kebae. Beres acara itu untuk sahur. Udangkeun je kenalkeun anak para hadirin ceng bulan Rajab eta
puasa gede ganjaranana anu macana kenalkan anak urang ke bulan Rajab. Alhamdulillah naon fadilah di bulan Rajab numawi ieu bulan Rajab fadilahna cek ulama litathiril badan pikeun ngabersihkeun seluruh anggota badan urang dimulai ujung rambut sampai kana ujung kaki kudu dipakai ibadah ka Gusti. Fadilah bulan Rajab litathiril badan. Kunaon anggota badan kudu dibersihkeun di bulan Rajab? Kalituna jeung nang harepan bulan Ruah cek ulama fadilah bulan Ruah litathiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate. Kumaha hatena bersih mun kalakuan anggota jasadna masih kena goreng. Kunaon hate kudu dibersihan di bulan Ruah? Sabab kadituna jeung yang harepan bulan suci Ramadan, fadilah bulan suci Ramadan litathirir ruh pikeun ngabersihkeun ruh urang ka Gusti Allah. Kumaha ruhna endek bersih atuh lamun hatena masih keneh goreng. Mantak ayeuna di bulan Rajab bersihkeun anggota badan urang tina kalakuan teu bener. Coba ulah nanya ke orang dia. Urang nanya buktinya. Nih, nanya bukti ya. Hei. Urang dia ya. Lo banyak ke tasbih, lo banyak ke HP. Itu dia jalujur. Mata urang, mata loba neuleuh Quran tah loba neuleuh Google. Setan gepeng ngaganggu. Masya Allah para hadirin. Bo ieu sungut urang loba maca istighfar tah loba ngomongkeun batur. Mata eta kuali kita make masker. Maksudna sok ngomongkeun batur. Ibu-ibu kadang-kadang Robbana Karim ti imahna kawarun meuli uyah keun asem papanggih ti tetanggana itu aya naon cenah royah dia geus ngade cenah berita si Ana atuh aya cenah ngade ieu pada eta terus ditu kudu ulah kitu mun aya nu ngomongkeun dia geus ngade berita anyar tutup kunci ulah sok loba ngomongkeun bah. Kanjeng Rasul begitu Isra Mi'raj ningali hiji awewe hiji lalaki anu diinuman timah panas. Rabbana Karim bari ngelel kabeh letahna. Rasul sampai nangis nanya ka Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Saha eta Jibril golongan? Eta golongan haula'i min ummatika ya Muhammad. Eta jelema keur waktu hirup di alam dunyana tukang gibah ngomongkeun batur. Para jamaah hadirin. Aya keterangan lamun pamajikanna sok ngomongkeun salaki dengekeun di mana-mana aya hiji bikang sok daek ngomongkeun salaki maka ditutup ku Allah rizkina 40 poe 40 peuting. Hakada qala al-Ghazali eta cek Imam Ghazali lamun ibu-ibu pamajikan sok daek ngomongkeun salaki di hareupeun batur maka ditutup rizkina 40 poe 40 peuting. Munasabah salaki teh seuseup pe rizkina kual poe ngomongkeun be ku pamajikanana. Kade ibu-ibu bapak-bapak kan dengen tapi terlindung dia emang kan punten tapi napa emang kadang-kadang yang keladina salakina kene sih akur ibu-ibu coba dijawab ibu-ibu jujur bo nusok salingkuh salakina apa pamajikanana bo anu sok pelit tilok mere duit salakina apa pamajikanana oh anu sok mamarahan bae ka anak salakina apa pamajikanana tadi kene kumpul diomongkeun atuh kumaha inek barokah cek tadi ge lamun pamajikan ngomongkeun salaki ditutup ku Allah rizkina 40 poe 40 ting ieu mah dihareupeun kiai ngaku goreng salaki kumaha daeka anu sok beli solok-solok ieu
40 penting rezeki sia ditutup ku Allah. Siti Saudah istri Kangjeng Bu, dagukeun. Ulah nu mata ka bapak ibu-ibu heula ge lalaki gede bapak tenang teh. Bu, Siti Saudah eta istri Kangjeng Pansi istri Kangjeng Rasul teh. Wakila 11, wakila 9. Siti Saudah istri Kangjeng Rasul. Begitu eta Siti Saudah pawartos ka Rasul. Punten Rasul, aya naon Saudah? Abdi diondang ku tetangga bade hajatan, abdi diaturan calik, abdi dongkap apa ulah. Lamun cek anjeun dongkap, abdi bade dongkap. Upami cek anjeun ulah, abdi moal. Gitu wanita solehah mah. Osok gitu pemajikan kakak bebeja. Bebeja bu udah ngaji ge. Ai pengawasan dia di tenawan, pengawasan ibu-ibu. Duh mata beda kasalakin. Assalamualaikum, salam Pak. Mama pada ngaos. Oh, nya. Lah aku udah dapat di kantor heula. Mohon. Izin tuh Bapak, izin. Mama ke. Ngajina di mana ya ngajina? Majlis. Majlis mana? Gitu. Kan makan. Ayah. Oh. Adik mah adik. Ainan. Pak. Iya, bikin amplop Pak Kiai. Eta rokona 2 bungkus. Hatur salam kitu ti Bapak. Aya eta salakina nu kitu. Nu mantak aing nanya ge eueuh pas. Padahal ya. Potongan kieu mana indeui. Heuh, nah, aku rogotan we ka Kiai. Tah, pan Bapak mah teu bisa ngadili ka Mama, sebab itu kewajiban Bapak. Tah atuh salah lagi, atuh gampang sami sakali mah. Atuh sabulan sekali, atuh 2 bulan sekali. Gampang, ku 500.000 mah atuh 1 juta merena. Cager ngaranna gitu. Bebeda, kasalah. Mak, Pak, Mama rek dina. Ini mah pantel bebeja. Jadi sambar ke baturan. Itu. Ayo kurang ngaji, bisa ketinggalan. Ayo aing endeuh. Wah, kang borok salah kira gitu di dapur, pokoknya di luar. Hei! Kan ini ngaji. Nitipnya anak mau ngisi isangan. Udah cenah cai taheur, kedah netkeun kami carapek. Loh. Ayah pamajikan nu kitu di dieu. Habeh lain ayah. Iya, cuma sendiri kan masak. Alah saya nggak bisa sadar manusia nih. Cek senawi pan gitu, ki bapak yang menang lagi seri, asal yang sedikit kalakuan sorangan. Nu teu meunang ge jeung sedikit batur, eta doraka hibah ngaranna. Jeung aya seri meuli ke kelobaan ayo. Daripada sorangan balik dia. Nah beri jauh. Eta dia balik rajaban eta. Meuli lobaan, sadar. Ayo. Sehingga cek Imam Ghazali lamun jalema di pengajian bunga ciri di akhiratna bakal bunga. Artinya dasar ngak mata aing ngaji masuk kerung. Tapi hewa di mengaji kerung begitu. Ngerti henteu? Kerung bae aya. Ulah kudu bunga ngaji mah. Arti. Terus ya. Tenang si Saudah ieu tapi. Ngondang dengan dadak ki babay. Terus selatan. Untung ulah aya waktu. Masya Allah. Begitu cek Siti Saudah, kumaha Rasul anjeun ngijinan, izin tenang Saudah. Ngan aya syarat anjeun kudu ngaheum-heum cai. Salamat dimulai ti imah sampai ke undangan sampai ke balik deui. Siti Saudah nurut ku ngaheum kieu Siti Saudah deukeun. Telang. Datang kan undangan. Lantaran di orang Kangjeng barang datang kan hajat pan eta di hajatan mah jelema kumaha macam aya eta Siti Saudah ningali aya bigang jangkung hidung puru pake baju beureum patuang kompor kahuruan itu bos maka eta teh kudu boga rasaan hirup pagalaan aya bae
atas mana ngan sakit itu tak Siti Sawadah dina hantena wih Siti Sawadah Rasul masih cari dina kursi begitu hadirin dongkap cek Rasulullah Sawadah utahkan cai tadi ai gejloh diutahkan jadi getih campur nanah anu hanyir Rabbana karim Siti Sawadah nangis bu ya Rasulullah pantadi maeta cenah abdi ngaheumeum cai kuning kuali jadi robah sia tadi gibah ngomongkeun batur anu hadan cek Siti Sawadah kumaha abdi rek ngobrolna pancangkem abdi baham abdi mulut abdi dipiwara ngaheumeum cai ku salira sumut sia teu ngobrolkeun batur tapi hate sia kumaretes kakarang hate kumaha teh sampun kumal poe ngomong eureun kuari geus ngomongkeun eureun matak teh koreng mun ka warung mah hem cai bae Pak udah kemana mah warung cai hem ayo eta ke balanja tulis oh iya sampai nanti dasar Jawa oh Masya Allah keras kan ya bersihkan anggota badan orang kuari lengan lobakan nyakal tas jaga sekarang tentang nyakalan HP padagang lain wanita karir lain pebisnis lain naon keuntungan anak bener tak pejabat onam aya telepon di atasan kiai onam aya telepon di pasien bagi belajar kita kerja mati mati teh telepon ngoyos eta kuali maki babai punten Pak Paipul Paipul kuali makan ini ih kuali mah Insya Allah na pandangan OTW karya mukti pandangan main ka dito tuh kabama kabelah dito barang telo kemenak ai dari di marana kami jangan ngerti heula cenah mah aduh ayo tinggal coba Sherlock ini minta Sherlock atuh make Google na iluan belok kiri ke Google. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi titah ku ibu titah eta salat di salat berjamaah Pak kadieu anu mama kamari kalau ditanyakeun Bapak Haji cenah odah lain lagi dia aya atau aya bah apa tilok nasi da tilok deuleu geuring ka pacakeun tapi da cakeun Pak oh aya napa ka masjid mama make sit kita ibu kamas sholat berjamaah geskol buka berkais telepon idza kunta sabiyan tal'ab ma'asyiyan wa idza kunta saban ghafilta billahwi di mana-mana anjeun datang umur balik sab pemuda sama umuran sadia pemuda teh di 15 tahun dugi ke 40 tahun eta pemuda ngaranna salajan boga anak hidup bana opat di 40 tahun ka 63 eta ngaranna zaman suyukha di 63 dugi ka maot eta ngaranna kuhula kitu bak umur mah bo keur leutik urang kulit geus pemuda geus ngora ubrang abring gopil tabilahwi poho bring ka dieu bring ka ditu bring ka dieu bring ka ditu masyaallah wa idza kunta syaikhan sirta dhaifan ketika anjeun datang umur kolot sirta dhaifan maka lemah umur anjeun neuk ngaji urang riet hulu benar laju neuk ngadengekeun ngaji ceuli kurang denge pangari bukeun eta ka usah jelema torek ngadengan mata kula sering ngomong coba lagi jelema torek mau diajak ngaji diajak demo rah bisa demo teh ngan saya nu budak nu torek dan paling hareup pada jalan peskoti gororon kita maju terus ngomong kana bener aku jelema torek lagi dari bungan kiai ngoburu ngobrol sorangan bae hendak maca Quran ibu jaga sekolah
gedeuleuan geus kurang maka deuleu keneh ngageblek mah teh dia huruf kurang ngahidi kabeh Allah lalian kan itu kan haling lanjut ya rojak tanah parojok matana gitu nah famata ta'malillah keur leutik ulin jeung budak leutik keur ngora poho ibadah geus kolot eueuh tanaga famata ta'malillah hendak iraha ibadah ka Gusti Allah hendak ngengke deui bae aranjak iraha ibadah dunia geus model kieu ngilu wiridan geus astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub baca 5 kali kira mau dibacakan riwayat asbabul wurud dari hadis panjang mau anggo sampai kaisu di babay hojor teuing baca la ilaha illallah wa syarika lahu mulku wa alhamdulillah wa kulli syai'in ditanya kasih qadirna aya maca 10 aya maca 7 aya maca 3 aya telok maca urang dia telok maca Allahumma ajirni minan nar baca 7 ayo ngadoana mah hebat urang karya mobil Allah majirni minana ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina sana ayo rokok di kenyotan bae ande teh dadakan ka bibir ayo ngarokok aya teruskan ngarokok macam pula ge ngarokok benar hi bu salaki ibu mun ngarokok langsung dicarek moal mempan saya mah ulah ku ibu ku dokter gawa moal mempan begitu dipariksa bapak jangan merokok batuk aja tolong ayo ngarokok yang ditarik ayo batuk dititah oh denger ulah ku ibu ku dokter mau ngadeng ayo tetangga ulah tuh aki-aki di bapak diperiksa bapak ngerokok aja udah berapa tahun ngerokok 40 tahun dok masalah atau berhenti pak ya Allah udah tua begini nggak takut mati atau enggak dok kenapa ayah korek pak bener deh rokok nak impor bisa aja wah nantak nu ngarokok mah ya jelema nu ngarokok bakal aya tilu keuntungan bedakan ulah kahayang lalaki mah hiji cek Habib Zain bin Smith dalam tukang ngarokok mah cenah ge dalam tukang ngarokok ya hiji untung aja imahna moal kapalingan barang lintip balik babi ngarokok keneh kalian mana aspak untungna dua kabudak dua untuk ngarokok pada hadirin moal mudah-mudahan anjing edan nah sebab ileungeunna pada teh berpangembung hari ngerokok kejikir kamu lalu pakai cangklok nyan kamu beneran nu katilu jelema nu tukang ngarokok moal katarajang penyakit pikun budak es mana rokok aing teu nanyakeun pamajikan terus kan ngarokok Allah ma'ajirni minan nar Allah mangko salam bacaku sampai lakon jakun terus tadi teh hadirin baca 11 di bulan Rajab mah benar tak sampai dia ghairi hisab ilahi ya rabbi subhanaka subhanallah maca subhanallah 33 ulah ganjang-ganjang ka mana ya dalam subhanallah diganjang dan moal bener subhanallah subhanallah kok main Allah akbar lalu diganjang dan moal Allah diganjar kiai itu nyawa aja berlok baru diganjar lempang ke hese berlok mah jadinya muji la ilah ulah loba mujina 30 atau 100 lamun aya loba sorangan bae langsung ajakan batur sampai kan coplok tahun dia sebenarnya mata orang kudu tahu sikon iya mau ayo kurubon nggak dua kotak mereka kaca-kaca ngising dibaca mau bener ya lu amin lagi kamu mau bisa bikin berkat lu nggak doa meni jujur atau pendek teh ulah dia ngedul ngarana sedang baik di mau ngadu ke mereka lu amin lagi mau bener ben balik ben harus berkat ben mata orang kudu nyawa sikon beres muji ngadoa imam nu ngadoa urang nu ngaminan ibu-ibu ge sarua ibu di mah wiridan cenah kiai kula mah teu bisa naon bisa wiridan baca cenah ngadoa anak kerja kula mah cenah baheula teu sakola madrasah teu masan teu sakola madras ku kolot di tangan
doang orang karyamu jadi lu bisa baca Quran atau kusunda bae doa mah kita ibu ngadoan ya Allah Gusti hampurakan dosa abdi dosa ibu bapak abdi dosa guru-guru abdi dosa salaki abdi dosa putra-putri abdi paling taufik hidayah sing resep kana ibadah jauhkeun fitnah dunia jeung fitnah akhirat terus solehkan turunan abdi ulah padahal di motor di abdi muncang di hampura dos gitu sehatkan badan abdi banyak berkumulan barokah terakhir minta dunia yang bakal ibadah kita ibu langsung ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit salah kita usaha ya Allah duit ya Allah kreditan 4 bulan deh ya Allah anak 17 kali kerja ya Allah mudah-mudahan ya Allah anak abdi ya Allah usaha anak si Ainu maju ya Allah benar anak 17 yang maju usaha anaknya dagang cilok didorong pakai gerobak maju terus percaya iya cai Kanjeng Rasul ke Isra Mi'raj di babai Kanjeng Rasul tah milih bungkus di malaikat Jibril susu madu arak Rasul milih susu atau mah jauh pilih cai heran kabeh aku mah tadi langsung ngadoa ibu nah beres ngadoa pak salah sunnah qobliyah maghrib ba'diyah maghrib teruskan sholat ulah kebalik bapak nungguan isya itikaf di masjid maca-maca salawat ibu nungguan isya lu boga anak tapi nu boga anak nanti bakal menyusuan gede keneh ganjaran nyusuan anak di batang sholat sunnah dengekeun maka Allah sok sanggup ibu urusan anak gede keneh nyusuan anak tibatan sholat dasar ngedulnya soalnya itu mah pan mama matanya nyusuan kita salah sunat nyusuan anak jadi aja juga dalam apa gede keneh nyusuan anak ayah keberatan nyusuan apa kita uji sama pak suce kita manusia teman anak nyusup apa ngapon cing bo nah mana salawat Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad rabbik kulli rahmatu balaya kali langsung isya tahu iya mah budak kuarin apa berbibi tebekuk aing aneh nah belum sadaya atau kaki goyang kabeh kamar buat goyang dompet benar sama dulu adzan pemuda aduh kelar amat ngarang budak orang adzan mana ya? Adzan aing. Mekah teh. Nonton teh. Udah sok dibiasakan aki-aki adzan karunya. Udah orang udah tara rampir kudu bari adzan. Di mah buang sampai ke gede bebok ya. Normal sampai ke nama. Aki-aki lah. Ayana salat. Potensan lepas awas sudah kalian bukti sholat isya berjamaah langsung qobliyah isya ba'diyah isya ibu begitu anu teu boga anak leutik mah ya Allah beres tutup ku witir pan urang mah witir aya witir bulan puasa nggih mun taraweh teu taraweh mah teu witir beres besawal atuh teu witir deui bu dengekeun panggun biar dina ganjaran sholat sunnah mau witir temahi ganjaran tahajud telawan ganjaran sholat hajat telawan ganjaran sholat duha karena sholat witir
mata sarangheuk jelema. Pernah teteh mitir? Pernah bulan puasa. Nah, beres mitir balik ke iman. Barang balik ke iman. Assalamualaikum. Jawab bu. Ini di dia mah kibaba ya. Bah, ini balik saya uluk salam. Jelema kuare uluk salam sama di sale. Coba kemarin urulan dia uluk salam. Nah, ada yang kulah ya. Jawab deh. Benar nih dia mah. Tapi ketika praktek langsung salah. Assalamualaikum. Paket. Waalaikumsalam. Waalaikum dah jawab. Mau dibaca paket, mau ditutup paket, mundur hotel orang tarang salakina. Kasar dari santri pada maki babai paket. Datang paket nak kiai balik. Datang paket namanya balik tuh. Atau kiai itu tamayara. Paket dipakai. Nah, datang salat di masjid. Assalamualaikum. Jawab bu. Salah turun di masjid dipapak ku pamajikan bari make mu kenakan apa di rumah. Wih, bagaikan sang bidadari yang turun dari letak. Sanajan pemilik orang jendor, guru, hidup. Sakatra. Terus teuing bu syukuran bae salah ibu hidup. Nuhun Gusti, salah dari mahir dari Allah angel kabelok. Letak nanggung jauh teka ciri. Ini lah. Nuhun Gusti, salah dari mahir namun jumpa gitu koek lanjut teka ciri yang penting. Bahkan namun tiba rakaran yang batang kau sih gak dikakak. Ya syukuran, bapak boga pamajikan cerewet. Teuing syukuran bae nuhun Gusti. Pamajikan di cerewet geunaheun ketemu di radio. Tinggalnya kawe untuk beng berentai. Pak punten sebab kebutuhan istri ngomong bicara itu sehari semalam harus 20.000. Lalaki mah 6.000 maksimal. Tapi awewe 20.000 mata nuhun mun boga pamajikan cerewet berarti nyumponan. Kan hak pamajikan 20.000 teh. Betul lagi pamajikan mah. Urang nanya salakina, "Mah, di mana baik?" Sakitu. Mah, di mana? Mah, di berapa? Tilu, mah, di kan tilu. Kumaha jawab pamajikan? Heh, kayak mimpi tidak jadi mimpi tidak kami macam mana jalan tidak kami macam mana sekolah tidak kumpul lanjut batai kotok. Kurang nanya di mana kayak kotok apa bawa? Anggota lantas di warung pak. Kunaon gitu sebab kebutuhan istri mah. Mangkat moal mahi sagagah dengan lalaki anu omong jebitan moal mahi. Pula tukang ceramah lamun anu omong jeung majikan atuh eleh pula. Tanya kita bae. Ayo kan slow. Begitu anak geri pancari kita mah langsung. Aku lagi tinggal baik tidak pada yang paling Allah tidak ada pada beli kembali pada turun. Pasti kalau jadi. Tenang ya masalah be. Aku tenang be. Udah tenang. Tukerannya rehat. Karena ke rumah sakit ya Allah menang seminggu. Seri pemajikan alhamdulillah pak anak kurang jaga alhamdulillah. Gantian salah kira nu cerik. Pangkuran bapak cerik. Gimana mayar naik? Beda cerita. Lobakan nih keluarnya di bulan Rajab, bulan kurang bersihkan. Dengan kelakuan terbang, lobakannya ke atas. Cangkem urang, paham urang, lobakan mata mistik. Mata urang lobakan nempok anak un. Nah, lamun geus anggota badan rapi. Kalau hadirin, kelakuan rapi, sholat teh bersih tohir. Rasul menang tugas di Allah Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj menang tugas di Allah nyatana sholat. Iya rukun Islam nu opat dipardukeun ku Allah di alam dunia ngan hiji doang sholat di alam malakut. Ketika Rasul menang tugas di Allah sholat
waktu Isra wal Mi'raj lah di bulan Rajab para hadirin. Nah iya, mentak wae salatnya, ibuna salat, bapana, anakna. Ketika ibu hadirin wal hadirat mendidik anak, ya Allah, mentak cing anak mah ya. Al madrasatul ula, indung teh madrasah pertama anak. Mantak anak lebih dekat ke indung dibatan ke bapana. Mantak orang yang salah itu jelas ke bener. Pamajikan teangan nu bener. Sebabnya ketika pamajikan bener, salah kita salah dan kurang bener, bakal mensukseskan seorang anak. Contoh sah, Nabi tidak bisa dikasar, tapi kurang bisa dijadikan contoh. Nabi nggak langsung topik khusus itu Allah. Nabi Ibrahim punya bapak Ki Azar, kafir bolongkotan, tapi ibuna solehah, anaknya dari Nabi. Tapi tinggali Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh dan Nabi, tapi anaknya jadi kafir Kanan. Perang terima kasih. Tuh, mantap sana ada ulang keujrul pemuda, mang, bisa mau ke pamajikan. Tayangan pamajikan Nuh solehan. Jangan pemajikan anu nur, jangan bikang anu nur, hayang boga bikang anu nurut, jangan buta. Nurut sudah memusruk los ke susukan, kan hayang nurut ceritanya. Madrasatul ula, indung teh madrasah nak pertama. Indung nah heula. Lebih indung apa? Mantak lah menjalan anak. Ojo kidamba komu kola. Bil hawa diamuhu wahdaniyat kudrat tak lamun ngadidik anak ulah sok pepetaran jauh-jauh baru nama wujud kidamba kok biasa baik yang mengindungnya pada kabar di pepetaran atau anak harus mampu enggak ya harus mampu membawa petal lima wujud iam a ona turin awak iji i au nah ya au moal bener mantak indung heula anak deket jeung indung jeung bapana deket ka indung contoh kering ya Allah ngewe beda indung geus setengah tilu saat pamajikanna can salat zuhur makanya anak nak mung lepas kumaha cek pamajikanna Pak atuh gantian jamaah mana salat zuhur si Dede kasep cek bapak aja bapak yuk bapak makan benar gak? Tapi indung deh ya Allah Rabbana kali ngais anak dari rumah ya Allah dengan kencang nyekel anak torojol beba adina mama ayang dahan goreng empek ditolak mah mama ya Allah tenang kasep kader kumaha digoreng tehnya goreng tempe dengan katuh ngais anak dengan kencang ngais anak dengan katuh goreng tempe dua kucing lewat jebret di sepak itu pegawaian bisa hentikan dengan kencang ngais anak katuh goreng tempe sumunya pak kucing bisa hentikan lalaki sugan kita bagi dari undangan tanggal sama si Pak dari dia enak gitu tahu aja bisa ternak besok kalau bapak jalan dengan lokal mau jadi bapak gerak mewah gerak sana tegelan mewah tadi ya lalaki tapi ibu-ibu dengan sahabat makanya Pak jangan sok dong sama ibu-ibu mereka ini wanita lemah saudara jangan digalaki harusnya disayangi ini cocok tenang Pak dari lipot dari Bu indung mah madrasah na anak mantap jangan pemuda awen solihah sebab lu nyahok anak bakat anak indung belum tentu salah kinama lamun anak ibu kedetikna sok dek hujanan baik daftar ke angkatan lautan jelas terus tilok sales masih lamun kedetikna daftar ke ini mah jadi hansip udah tidak balikin marawis dapat
daftar ke Cimande kayak itu kita jadi pinter jurus Cimande maka indung madrasah anak maka awas tapi tinggali Nabi Allah no bapaknya Nabi anaknya jadi kafir kanan tapi Nabi Allah Ibrahim bapaknya Ki Azhar kafir berobatan anak ibunya solehah jadi anaknya dengan maka penting ibu-ibu bapak-bapak kurang iya pamajikan jangan solehah maka ibu pun dari rumah tangga nu bagus amin ya rabbal amin terus kan ya terus belas sih bapak emang terus ayo bersihkan atuh anggota badan sholat yang termasuk kurang bebersih ya antak minantuna sholat indungna sholat anakna sholat ketika ibu ngadidik anak ibu teu bisa jeung bapana teu bisa diteudeun ku urang di ustaz setempat misalnya anak usolli fardal maghribi talata raka'atin mustaqbilal ka'bah adaan lillahi ta'ala Allahu akbar berarti orang tua seperti itu sukses mendidik anak ketika pinter bahasa Inggris hebat lalu temenang boleh anak S1, S2, S3, S4 sampai taruh riris anak berbahasa Inggris tapi usoli itu bisa maca Quran itu bisa kalau hadirin rukun wudhu tanya rukun sholat tanya berarti ibu dan bapak can sukses ngadidik anak Wallahu yaghdabu kulla rajulin alimin fid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah hewangan ka hiji lalaki pinter dengan bab dunia, bodoh urusan akhirat bari teu daek buburu. Ai buburu apa? So, ayo anak ibu usolli fardhu dhuhri usolli fardhu maghribi wujud kidang bako mukhalafatul lawadisi terus ada mudus panah terus dituna itu lagi lah saya ingat gitu ya Allah Rabbana Karim berarti ibu sukses ngadidik sukses ngadidik anak bisa belajar praktek sholat dengan dahas ka Gusti Allah syariat sholat hadirin hakikat sholat dan ngobrol dengan Gusti Allah antak lamun jelema rumah tangga hayang sukses hayang urang di rumah tangga na sakinah jawab hayang rumah tangga na ibu adem asup ka kulkas mun hayang rumah tangga na sakinah adem mawaddah warahmah wayana modal pertamana iqamatus sholat adegeun sholat nah hubunganna kiai sholat jeung rumah tangga atuh radasa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar sesungguhnya sholat ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng berarti jalma nu tukang sholat mah akhlakna bakal bagus perbuatanna bakal bagus dijamin ku Allah tak sok salakina hees udahkeun ku ibu pak udah subuh pamajikana hees kene udahkeun ku bapak mah udah subuh pangeunah bener teu Bu udahkeun ku ibu salaki dan sok rajin udang mah pamajikana anak diudah-udahna Pak salakina kerek kene udahkeun ku Pak bangun oh udah kene bae jadi dijen lagu Indonesia Raya bangunlah jiwanya bangunlah badannya bangunlah etanya heula eta mah bangun karena udah ada salah kemah punten udah seperti dicerita pemarahan dia kamu oh nyaho subuh sholat henteu pak soalnya lah ini jadi mana tarang pak udah subuh isi dulu kamang sangkang jangan dia sebelum pak udah
udang mah henteu dadana santai udang udang kena bae bujang teh lampang udang teh udang kena bae anda pun bujang udang udang duaan cek lagi nama udang na ieu udang ieu bulu udang teh betah akhirna kacepet udang teh bae teu salah subuh wah soal saya sepuluh dia sholat ibuna sholat hayang naon dina sholat rah dengekeun brit dina sholat dan kana pikir makna sholat sekrubah doa hakikatna berarti jelema keur sholat kadoa ka Allah tinggal dina sholat Rabbighfirli Gusti hampurakeun dosa abdi warhamni mugi Gusti mikawelas ka abdi wajburni mugi-mugi nambalan Gusti kana kasusah abdi warfa'ni mugi Gusti ngangkat derajat abdi warzuqni duit duit tuh kita banjuri duit kabeh deh ada pemuda lamun neangan pamajikan jangan bikin nu pinter nyari duit maksudnya kumaha kali sadadan duit dina sapatu papanggih bae ku setan eta ngaranna pamajikan pinter nyari duit dina sapatu kok kapanggih mantap punten Pak mun mung cekcok di pamajikan bikin duit ke pamajikan sacukupna urang nyesakeun urang bikin kabeh deui boga duit 3 juta pamajikan 1,5 juta urang 1,5 juta bisa aya kabeh ya itu dia mah digeugeuk ku salaki bae jadi kok kudu deui pamajikan ngomong ieu atau imajing salaki dan duit masallah dan duit ada kayak ada bapak yang ngajas itu jas terus putut kalau lah kaciri lalu mana nah ini aja terus bahulah salaki awas ya dia jas air 7 turunan kalau bisa sudah menang tiba kalau tadi sekau palak ya orang mah bisa pada pemberian kayak dulu itu dia 1 juta orang minta duit atau coba pak jangan minta duit mama jawab awah pilakau awah salah kipeli coba menjigana gerak sawah sawah salah tidak lempang cokot dasar disusuk mana iya salah kita dengan alasan baik dong ngikik baik walau begitu balik ini tuh iman kamu aja kamu kalau tadi bisa sekali jebok angin buka kasar pakai baju mah jelema kabeh aku piruk isin kula mengadil nage kula diomongan eta cina odah jasa lagi dia beli hapet 7 turunan coba sese uku terayakan jenah bah paksa dia sese itu beli ini halangit beli baju mah waduh bisa saja aku pula kak bisa saja aku mama pak itu naon lain dia cina eta kan waktunya sedia kadang-kadang tentu salah kita pemajikan anak dengekeun kantong belah katuhu kacoa tilu kantong belah kede hulu bandeng 2 urutnya ngebadan sileman kantong luhur puntung rokok 3 batang puntung natanya separa rendek lagi dia temannya naon deui atuh henteu lu bener henteu ai kitu aya naonna atuh henteu kantong salah kita mana ayo cakap dia nak kedangan bisa aku masalah lagi lah kali belum ada orang yang liar pengen melok mah coba kan dia karena pasti maksud pada orang iya mama kita di kerem waktu namanya das papa ya manggil naon astagfirullah kalau terperasaan ya kamu majikan kan kantong kacoa tilu parae kantong kenca hulu bandeng 2 ngebelet si lemah kantong iya luhur puntung rokok di ayo gitu ayo naon aduh muda ada lekan ini aduh salah kiri kok ini ayo
cek udah jarang aku cek udah. Ya Allah mana kali. Itu dia yang kostro memuin. Jangan batu ngali buat terburu dah itu. Oh, woi, kelihatan. Coba yang tadi bang kulhum. Woi, kalian mau gus nih baru, woi. Ayo jadi usah ini, kalian muka ya. Saya panas, pak. Jadi ini kan bumbun. Jadi udah kucuruk. Jangan kamu sholat, gaya mau sholat pakai wadah. Uyuk mah enak. Padahal apalagi bisa. Kuman tempat. Pesantren. Masya Allah. Gaya mau sholat, beres sholat dari ini. Isuk-isuk kaki kena prank bisa. Karena sama kayu tadi, nggak tahu sering bisa. Tapi hidup kita aja. Benar teman? Umat ini ada di pesantren. Mantak buaya nak imarahin nganten dari kiai maaf. Anak ibu kenal kenal. Ia rukun sholat, ia rukun agama, ia rukun anu, ia halal, ia haram, ia baca Quran, ia ilmu tajwid nak. Hokbai geus bisa mah. Ndek jadi dokter mah endah. Ndek jadi abri na soleh. Ndek jadi polisi na soleh. Ndek jadi lurah na soleh. Ndek jadi hatina pedagang soleh. Awas. Dasarnya udah jadi kiai kabeh bisa berbut berkat. Kiai na kudu aya, ustaz na kudu aya, camat bupati na kudu aya, DPR na kudu aya, geblek-geblek ge. Punya kudu aya, Pak. Undang Bu, Pak. Sebab ibadah mah kewajiban jalma Islam. Benar. Ayo ngomong dia ya, gimana baik. Jalma cek orang dengan ilmu mah wajib ge, dengan anak. Ayo bisa nama tuh wajib ngomong naon. Dina kitab salah sitir man sholat jahilan bi kaifiyatiha lam tasihha sholatuh. Sajalma sholatna bodoh teu nyaho tata carana lam tasihha sholatuh maka moal sah sholatna. Nu mantak teu sah, nu mantak wajib dengan ilmu sholat aya kalimat lam tasihha. Mantak praktek sholat kudu bisa. Iya pada dasar sok acak-acakan jelema. Takbir kan takbir. Terus dia diatur nabi lamun dikang kudu rapet gitu delaga langsung ada ekla kacang misi murah kita kumah jika mau rugi lalaki saja kan set itu lalaki mah langsung ada air cukul berarti kejempat nakal lah betul udah sholat kadaek tidak sholat Masya Allah suada tidak sholat sholli fardhu maghrib takbir lagi beda di kaki lalaki lalaki kan dia gelang dia Allah iya jempol sunah anda pun daun celik tapi itu tol Allah tadi iramun opat sunah pada kiblat pan sembarangan tadi sholat macem baik ayah ilmuna udah jauh-jauh sholat jalanan mantan dia ngajinya udah lulus cukup sifat 20 barang tek sholat jangan ingat tiba ngaji tidak dulu semua datang mahoni itu wajib tadi pernah aja pulang ternyata apa ya bang lagi lamun apa lagi set gunungnya supaya digapit dalam diburi bisa bayar ke kadal langsung yang congkok yang ngintip awewe sunnah sholat di imah bari di kamar deh Allah kiai kalau gimana Allah kumaha cenah kiai ngepas ke anak atuh dikira-kira bae Pak ieu mah Pak ibu moal hayang pas jangan mau benar Allah anu kiai usut takbir terus aleman wah dong lebih moncel wah dek ke bapak mau upacara ke hormat bendera pada sang merah putih mereka sangat hidup aku jalan ke hormat bendera hai ke hormat bendera sekarang hormat bendera pada sang
Iya, tapi yang hadapan Allah ala wara. Misalnya, ayo dulu takbir sakadae. Pak beak begitu. Dia mau bikin cincin dua Pak. Allah. Eta jelema bodoh begitu. Lain jelema pinter, jelema bodoh, nyahuanan. Lain bertepatan dengan hukum. Cek maneh nah syaratna. Mata kalau mah tuturkeun kiai kampung. Ulah sok guru kana Google. Maka ditanya jaga di kiamat, di mana saya bisa sholat? Di Kibabai misalkan. Kibabai tidak di guruna ti Abah Khalid. Abah Khalid tidak di Mama Padalinca. Mama Padalinca di guruna. Guruna di guruna. Guruna di guruna. Guruna di tabiin di mujtahid anu opat. Terus dari itu ka Imam Syafi'i, ka Imam Malik, ka Sayyidina Abdullah, ka Sayyidina Umar, Sayyidina Umar di kanjeng Rasul, Rasul di Jibril, Jibril di Rob di Allah. Lah macam-macam. Lamun kecuali kieu urang geus naon praktek salat, geuleuh nang Google, mangga. Lantaran geus digulukeun. Tapi Anda coba-coba lihat di Google, teu digulukeun lah bakal sasar Anda. Bakal ditanya dari kiamat oleh Allah. Dari mana Anda dapat ilmu? Dari mana Anda praktek sholat? Tidak Google di mana? Di juri. Di mana? Di situ percaya omongan kula paeh di orang naon. Di situ urang dia. Ayo. Mantap urang mah kieu lembur bae geus. Guru urang saya naon di Tanara. Eta kieu se Indonesia. Urang bisa sholat, nyaho halal, nyaho haram di Nawawi. Gitu ngajina utawi balik natina awi barokah sehna coba ngajina utawi balik natina barokah seh ngajina kita sapina kita berurukunan rumah tak kurang kudu ngaji rurukunan sebab hidup kurang kelokan rukun. Maka kudu ngaji rurukunan. Oh, enggak. Maka pun pengajian salaki ringan. Malam enam ya. Penting pengajian laki malam enam. Malam Jumat. Jumat itu malam Senin malam Jumat gitu. Jumat itu. Hah? Benar ke? Malam Jumat. Pak, yang malam Jumat. Oh, mah. Pengajian. Bawa termos. Udah cicingan. Nah, mama termos. Sedangkan itu mah penting. Bisa ilmu saya halut laki-laki kabeh nu ngaji kita budak orang Allah. Mas bawa pasukan itu mau kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing samong. Mang mana dia? Termos. Oh. Assalamualaikum. Wah, iyalah. Assalamualaikum. Salam. Jangan jasrib. Mana kopi? Kemana nanti? Buku bukan kopi dah. Assalamualaikum. Kajura. Kajura kan tak murah. Murah lah. Sebagai nanti Allah. Lumayan kopi ayah gula. Cair panas. Lumayan dari kopi. Assalamualaikum. Kasarman. Kasarman ada gengsot. Kalapa di sepan di kalapa. Lumayan kopi ayah gula ayah, cari panas ayah, gengsot, atau ustaz disuruh kermir. Lumayan dengan ustaz, kalau bujur betul ustaz. Dengan melakukan kalapa malu, tidak. Coba, umat itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suminta. Min mana dia tak rokok? Anginan tuh angin kita kan, tapi rokok kita bungkus, burak. Kan lumayan. Assalamualaikum, si Agus. Terus malam ya, mau gas doang, dia yang setelah. Ada kebenaran lain, ibu mbak ayah, kita mau gas kabehan. Lumayan. Bener dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Udin. Ini mana dia, mau pakai nyot doang ini. Itu mau nanang, tuh. Aku bibir doang, saya mau.
bener pengajian di majlis alhamdulillah tubuh sasiripit sahuat kadaharan di dahar kudu ngaji 10 malaikat rahmat ngadoakeun dan cukup banget kudu barang bawa amin deui kata minggu hareup maljud deui ngaji semoga naon kabeh mau termos cepusak babi nanti leo tadi ayo termos kumpul ada bokeng satu kemudian termos aku termos wabih mau termos suminta kan mau rokok mau termos pak pokoknya jajar 10 termos babi ceputan kedelai baik oke saja setengah lawi ya aku rayanya kalau penting nah ya raya ya guys wah enak sarol kan bisa lalaki berjamaah dan juga mencan bisa udah sampai ulah tinggal lima penting bisa ulah sampai tinggal so bisa Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a mugi Gusti ngajarikeun abdi jeung abdi jalma usok ngajarikeun kana salat apalah arti Gusti abdi doa wa min dzurriyyati anak incu abdi kabeh sing termasuk jalma anu ngajarikeun kana salat nah insya Allah mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ieu urang sing termasuk jalma anu ngajarikeun kana salat diberi hidayah taufik Gusti Allah sing aku jeung tetangga aku jeung baraya aku jeung paduluran aku jeung pada masyarakat insyaallah kampung urang masyarakat urang jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya rabbal alamin wayananya ngaji sampai musakali ulah tinggalin nu jadi karyawan teruskan nu jadi pejabat teruskan anu dagang teruskan nu tani teruskan anu supir nu ngajak teruskan nu penting sholat ulah tinggalin ngaji sampai musakali wayahna sakitu anu kapiatur mugi aya manfaatna Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hdina wahdi ahla hadhihi al-qaryah bi jahi khairil bariyah Allahumma adfa'anna al-wala wal bala wal waba wal qata wat ta'ud wal amrad wa jami'al asqam wa su'al fitan waz zalazil waz zina wal riba wal mihan wal fahsya wal munkar an baladina hada Indonesia khassa wa an qaryatina Banten hadhihi khassa wa an qaryatina Pandeglang hadhihi khassa wa an qaryatina Labuan hadhihi khassa wa an qaryatina Karyamukti hadhihi khassa wa an sa'ir biladil muslimin ammah ya rabbal alamin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.